Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Sana Saputra kelas 10 IPS hiji bade wawancarakeun tentang COVID-19. Tapangkeun nama abdi biar Naon COVID-19? COVID-19 nyaeta virus di nagara Cina anu nyebar ka dunia nepi ayeuna oge. Apakah naon COVID-19 teh bahaya henteu? Berbahaya atos ngakebarkeun korban saalam dunia. Di mana di mana wae anu tersebar COVID-19 di Indonesia? Di seluruh Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa wargina seueur. Ari kumaha ngeunaan ngahindarkeun COVID-19 eta? Jawabanna dengan ngumbah pandangan, ngangge masker, jaga jarak. Nya atuh sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam